Warga Jawa Barat di sadaya Mang Fajar kumaha cenah urang baca ieu salarea. Bener Kang, jang nu boga panyakit hate mah naon nu dilakukeun ku pamimpin khususna gubernur salah yang salah we tah nu bener tah kitu Mang marukan teh kumaha. Jadi nu boga panyakit hate mah ketika ngalakukeun kahadean teh eta teh goreng Mang. Gitu. Tah ayeuna nya pamimpin urang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi teh apanan eta teh ngalakukeun kahadean. Ngalakukeun kahadean eta di dinya teh apanan ngalaksanakeun kewajiban anjeunna kitu nya sebagai pamimpin tah gitu. Tapi kan ari kudu boga penyakit hate mah dihujat, digogoreng, teu hade we pokona malah anu dilakukeunna teh gitu sampai-sampai ka dihina dirina apanan gitu. Tah nu kitu teh penyakit teh samodel penyakit hate iri, tuluy di penyakit hate dengki, tuluy di penyakit hate hasud, wah jeung loba rupa-rupa macam-macam penyakit hatena teh Mang. Gitu tah. Nya urang doakeun we ayeuna mah lah sing calalager nya penyakit hatena. Oge sing ieu we naon ngaranna teh sing meunang Taufik Hidayah gitu nya. Oge urang khususna nya Mang sing ieu we sing sehat hatena kitu nya Mang. Ulah kapanyakitan hate urang teh nya Mang tah gitu. Tah sakitu we ayeuna Mang. Hatur nuhun Mang.